Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur dengan stand up komedi Ki Kampak ya. Ki Kampak rek nyaritakeun tukang urut arana si Bintang ya. Di ditu jauh lain di daerah dieu. Pokona Ki Kampak sebutkeun arana si Bintang we ya. Tah di dieu nu arana si Bintang teh duka coba-coba jadi tukang urut, apakah belajar jadi tukang urutnya, tukang pijit gitunya. Eta mah lamun aya nu diurut makan korban wae. Geuning bisa kitu Ki. Tong aneh. Lamun mencet salah urat eta bakal jadi masalah. Eta mah nya aya nu diurut nepikeun batur awak pargal diurut tonggongna, bujurna, bitisna. Kunaon isukna teu bisa hudang gegerungan nu diurut ku si Bintang eta. Haduh. Haduh. Sing horeng nyaksrak. Tonggong jadi nyeri, suku jadi nyeri, leumpang kos robot. Jeg jeg jeg. Tah akibat diurut kuno malpraktek. Mentak hati-hati milih tukang urut teh. Nu kadua aya awewe diurut. Ibu-ibu serodot begitu geus diurut teh sarua teh dibatek. Tau. Batur pikeun kacurik. Aduh. Aduh. Si ibu, kunaon Bu? Kunaon? Dicocok ka marang naon? Aduh. Lain dicocok ka marang. Jang. Ieu leungeun misalah. Eta mah leungeun ngampleh nyeri atuh. Meuli batu es dikompres. Angger misalah nepikeun ka diurut 2 kali ka Haji Kosim Cipinang almarhumahnya. Karek cagur. Katilu kali aya tamu cenah di mana? Di hotel Cibatu mangurutkeun. Bos eta mah datang diurut deui ku si Bintang. Begitu diurut eueuh datang ta isukanna teh. Begitu datang beuheung batur sengklek. Teu bisa ngaliuk heuras kieu. Beuheung teh. Datang ngambek. Maneh ngurut teh kumaha sih? Kieu beuheung heuras teh. Kunaon emang? Ieu beuheung aing. Teu bisa ngaliuk heuras. Kitunya. Beuheung batur tah nepi ka heuras aya. Sabaraha poe 2 poe beuheung batur kieu we heuras. Sing horeng salah urat. Dinu ngurutna tah mentak hati-hati. Ngurut teh lain sembarang bisa ngurut hungkul kudu nyaho uratna. Aya nu nepi ka heuras beuheung, leungeunna misalah, aya nu nepikeun ka teu bisa hudang akibat naon? Nu aya urat jadi bengkak nyaksrak. Teu bisa naon-naon batur. Tah mentak nanaon ge aya elmuna kudu guguru heula mun hayang bisa ngurut hayang naon teh kitu nya. Teu sembarangan. Ai mayar ge mahal teu jadi masalah yang penting ngurutna ngeunaheun. Ulang ngurut suku batur aya nu nepi ka bengkak leumpang jejalig-jegan. Sing horeng teh naon? Urat anu bagian ka nu bujur dipencet bitis nya ngajeletot. Batur sukuna jadi teu beda suku gajah leumpang gejrig. Ampun. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.